Kumaha orang bisa eleh gitu si Komar euy. Nyao, eta budak jadi bisa gitu euy. Boga ajian naon nya? Menang elput di mananya eta budaknya bisa jagoan gitu koplok pisan. Oh, jika nate menang tapak di Gunung Hejo eta budak jadi bisa kos gitu. Terus kumaha orang bebeja ka Obos? Nya geus eta mah urang ngomong we ka bos terus terang bahwa si Komar teh geus jagoan eta mah. Geus tinggi ilmuna oge. Bener sugane awas bisa ngelehkeun si Komar tah. Nya geus aya urang sabarkeun ka bos yeuh. Ayo. Duh. Anak buah aing ka mana nu nongol pisan ge. Bos. Duh. Ka mana wae sing karak nongol? Meni karak katingali. Ampura bos, aya tugas negara heula teh. Tugas negara padahut meureun. Pos anak pejabat we. Tugas naon emang? Biasa bos, tugasnya hari heula nonton emak di sawah. Duh, hari sia ngomongnya ngarit gitu. Tugas negara di Babanjut. Ya ameh gaul atuh bos, nanaon ge da kudu nuturkeun zaman. Geus kumaha sia lah. Riut aing jadina. Bos, budak tuh. Halo bos. Weh, kabarana wae sia, sok saribuk. Os jelema wae atuh. Biasa bos, geus neangan ilusi Beungeut sia. ih eta diuk mun teu sopan eta bihan apa tuh Tah kitu. bos. Yo, hari sia ka mana wae jeung mah? Naon sia? Kangen ka aing ya? Lah, teuing kangen ka jelema nu geus kitu. Sugan sia kangen ka aing. Geuleuh Aja. Ribut malu lu ari kumpul teh. Bos, ngomong-ngomong si Komar jagoan saya nama. Jagoan. Jagoan teh jagoan kumaha? Ya, pan kamari obos ditah neangan dahareun teh ya. Urang geus manggih dahareunna, tapi na dihalangan ku si Komar. Jadi gagal. Jadi eleh. Tibang Ku jelema hiji mun kudu eleh sia tibang si Komar pepentol korek teh. Lain gitu, Bos. Emang nah bener eta si Henry. Mahena berubah ngarokeun jurus. Berubah? Caringin rungkad, Bos. Berubah. Bisanya. Bisa gitu Jeb si Komar. Kumaha caritana eta teh? Yeuh, Dek, lamun ngarah dicaritakeun mah ku aing moal anggeus nepi ka lebaran monyet oge sia teh. Eta teh. Bisa kitu nya. Tah ayeuna detik ieu aing bunga denge deui nu ngaranna sia eleh ku si Komar. Mendingan sia arinit kabeh. Gempur tuh si Komar, anggeuskeun, tepikeun ka alam, barjah ka ditu ku sia. Kumaha, Dek? nyanggeus enak urang teangan, aing masih dendam keneh ka si Komar. Geus mararangkat sia. Kira-kira sia geus teu saranggup, aing nu turun ke. Aing di hareupan. Siap, Bos. Siap, Bos. Ini sih Pada kemana? biasa kalau yang koyong neangan solusi anu teu pasti-pasti euy. Dieur. Dih, kumaha sih maksudnya Desi tengah arti. Ih, baru neng Desi. Oge sorangan teu ngarti ngomong naon meureun. Dih, ari AA menit teu parele pisan ngomong teh. Ngomong-ngomong, neng Desi arek ka mana? Woi, ada sia. Aduh, geus nu karya patut deui wae. Aing masih dendam keneh ka sia. Ka dieu ari sakarewani mah. Aing boga jurus pamungkas yo, caringin rungkad. Arek jurus caringin rungkad, arek jurus caringin rubuh sia. Neng, cicing heula nya. Dia geus antepun jelema kitu mah. Geus keun bae neng. Ieu urusan urang sebagai super Komar harus membasmi manehna kabeh. Nyantos atuh hati-hati. Arek naraon deui sia ka dieu hah? Oh sia anu so jagoan teh. Aing lain so jagoan. Tapi aing sebagai super Komar
Aing harus ngabela anu ku aing patut dibela. Cenah saya cek budak bisa berubah. Sok saya berubah jadi naon? Kadal, buaya jadi ucing burik. Yo, tempokeun Gusti bisa dipercaya mah. Huh! Berubah. Berubah. Nah, aing teh berubah euy. Waduh. Lu kitu patut bisa berubah. Mana tadi bisa berubah? Kabarnya berubah ya Jatna. Berubah. Berubah. Aing kostumna poho kan tinggalin. Tapi aing wanieun ngalawan satiluan ge. Komar, awas. Bodar sia. Sugan teh aing mah nyaan aing jadi pahlawan teh. Bona mah geus atoh. Nulungan si Neng Desi. Nyana mangan ngimpi sore. Aing sare batil lila euy. Sore kieu. Aduh, maing pasti neangan ya. Balik ah. Cek kanan ku mah aing geus mandi geus sore.